Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa antakhtaro sareng yen milih anjeun al maudi allaiqa kana tempat anu layak fil majlisi dina tempat tiuk patajlisa tuluy diuk anjeun fihi di itu majlis biadabin kalawan make adab bi alla ta'basa kuyen ulah ngaheureuykeun anjeun bi adawatil maidati kana pirang-pirang alat hidangan wala tuktsiro sareng ulah ngalobakeun anjeun atalaputa kana luwak liuk wal harokata sareng usik wala tudayyiko sareng ulah ngarupekeun anjeun alaman ka jalma bijanibika anu tetep aya di gigireun anjeun wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalih adab anta khuso ari yen nangtukeun anjeun bisalami kana salam wasuali sareng naroskeun anil haliman tina tingkahna jalma yakrubu anu deukeut ieu man mingkati anjeun pil majlisi dina tempat diuk wazalika sareng ari itu soal liidkholi sururi eta pikeun ngasupkeun ngasupkeun bubuk pangabungah alaihi ka itu man walidaf il wahsyati sareng nolakna sepi wal ingkibadi sareng eraan minhu ti itu man wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab alla tajlisa ari yen ulah diuk anjeun muqabila babil hujrati bari nyang hareup kana panto kamar allati anu linisai eta tetep pikeun pirang-pirang awewe wa alla tata'ammada sareng ulang haja-haja anjeun an-nazara kana ningali ila asnafit ta'ami kana pirang-pirang jajaran dahareun wa ila wujuhil akilina sareng ka pirang-pirang wajah anu dalahar kabeh wala tamuda sareng ulah manjangkeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun ila ta'ami kana kadaharan al baidi anu jauh angka ti anjeun patakulu balik tadahar anjeun mimma tina perkara yakrubu anu deukeut ieu mah mingka ti anjeun illal fakihata kecuali bubuahan pala bahasa mangka henteu nanaon anta huda yen nyokot anjeun minha tina itu fakihah makana perkara tasya'u anu karep anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis kana bukti sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaduru eta nguriling ieu nabi alal fakihati kana bubuahan fakila mangka dicarioskeun sahalahu nabi fi zalika dina itu mazkur faqala mangka nyarios nabi laisa lain huwa naon huwa ari naon huwa itu naon huwa itu pakihah teh nau'an wahidan eta warna anu sahiji wakul sareng kudu dahar anjeun minha tina itu fakihah habbatan kana sasiki wala tajma sareng ulang ngumpulkeun anjeun baina habbataini kana dua siki Pakod waroda sareng nyata geus datang naon nahyun larangan anzalika tina itu jam'u illa biridho sohibika kecuali aya ridho babaturan anjeun wala tajurro sareng ulah narik anjeun to aman kana kadaharan mimbaini yadai sohibika anu aya dihareupeun babaturan anjeun illa kudamika ka hareupeun anjeun wala tas ta'thir sareng ulah mentingkeun anjeun bito amin kana kadahareun bito amin kana kadaharan duna ashabika henteu pirang-pirang babaturan anjeun wa iza akalta sareng di mana-mana dahar anjeun mauzan kana cau masalan umpamana pala tadho mangka ulah neundeun anjeun kisrohu kana cangkangna itu maoz amama ghairika dihareupeun lian anjeun ihaman bari
nyipta bi annaka karena sayaktosna anjeun lam takul eta henteu dahar anjeun syai'an kana nanaon. Pahaza mangka ari ieu pagawean minal kazibi eta tina bohong. Wala tarmi sareng ulah miceun anjeun kisrohu kana cangkangna itu maoz pitoriki di jalan. Kaila yazlako supaya henteu ti soledat bihi ku itu kisro saha ahadun salah saurang. Wala tuhdi sareng ulah nganyar-nganyar anjeun sautan kana suara indal madaghi dina nyapek. La siyama sumawona idastah santa di mana-mana nyuprih alus anjeun syai'an kana hiji perkara minato ami tina kadaharan. Paina zalika karena sayaktosna itu mazkur dalilun eta jadi dalil ala syarihi kana syarakahna ahad. Wallahu a'lamu bishawab.